kalah mendung ya cuaca. Duh aing mah kada kayaknya nyeuseuk. Mudah-mudahan we garing ya Allah. Kabeh kitu. Be. Enak teh. Kenaon? Keur geus beres nyeuseuk moe. Maka dia lagi ngobrol. Ya, Mi. Api nek nyarita. Ya sok cerita. Budak teh geus gede. Geus kuduna disunatan. Karunya lain lo bawa turana sunatan beraku budak kami acan. Jadi kumaha sunatan? Bae sunatan lain suka lah. Sunatnya. Bae ku umi lain ke rumah budaknya nya. Daekeun bae mungun ge tajong mungun. Bae ge suka orang ka tetangga. Sugan marere lah jadi meuli peas bae jeung ludak. Lain Mi, sidik-sidik ya umi asa pake gelis wae teh. Ku terima suratmu, telah ku baca dan aku mengerti betapa merindu. Era, ku budak gede. Bisa umi mereka jero nek masak. Nya, Pi, teleponna Pak Ustadna tuh kanggo anjing. Meh siapa? Apa enak? Mohon telepon. Halo? Pak Ustad? Tuju di mana? Oh, iya Pak, bade naros. Kan budak kami terus ageng. Anjing mang sunatan. Bapak kerja teh nyunatan budak kami. Oh kerja? Kamu tuh nya anjing we nya. Siap. Siap. Itu nuhun, Assalamualaikum. Itu di mana ya? Yang meureun enak. Tapi sepi ieu teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustad, aman. Bangga kabar, Bos. Pak Ustad, apa nggak cari? Cari, Bentar. Mangga. Calik, Ustad. Dah, bade kalau tahun si Herang, Ah, dosen kiru we. kira bae. Si Herang tuh. Jadi kumaha itu? Ustad lah. Yang bade disunat ayeuna kitu. Mohon, ayo nama ayeuna. Buka. Budakna nuju bobok keneh. Geus siap teh can. Ya siap teh siap lah. Kang siapkeun lah. Oh, mangga. Kemarin itu satu ya. Mangga. Ya tuh udah bukakeun. Enggak kalau Ustad. Aduh, yos pada mah teu Ya, repot-repot. enggak. Duh, hapunten nih kepala. Biasa menu kiru. Saya itu. Oh, biasa tuh. Udah budak lagi sarekene gini Mi. Kumaha pi tos buka aja. Sarekene budakna. Teng. Udah. Hei, buka aja, buka. Nah, buka. Oh, buka lah. Hei, buka lah. Terus buka lah. Berat deui euy budak mah. Yuk. Yuk, terus di luar we, di luar. Yuk. Yuk. Ya, teng ayeuna teh mana teh geus gede. Nya, babaturan mana geus sarunatan. Terus kumaha moal sunatan? Ayeuna we urang sunatannya. Siap ya. Sare, pokoke Pak Ustad enak langsung sunatan enak. Oh, Pak Ustad udah mulai. Pakai sarung. Mana sarungannya, Jang? Aya Ben. Nah, make bedog. Kan main gampang, Jang, muridna. Hah? Senteng. Selain teh, kemana? 2 hours later. Nah, ayeuna mah tenang, ayeuna beres mah nya. Mohon. Isin atuh tos ageung mah nya can disunat Iya, mah. we. Maksakeun we teh aya ieu gitu. Ya, syukur atuh salamet mah lah ayeuna geus selamat. Nuhun we ieu Pak Ustad.
Awas tuh. Kan nah tadi lompat. Sieun ku bedog. Siapa saya ini kayak cicing mau gitu. Waalaikumsalam, Kek. Antusan. Sapi. Ya, kebetulan enteng. Oh, sok. Kalau bet ya, kalau bet. Oh ya. Lihat, enteng. Teng guys. Oh, calik. Kurang. Iya, Ampun aja. Mau jadi musuh diri lo. Teng itu orang tak ya yang nitip teng saha. Ya itu tetangga teng. Ayo loba. Lagi nitip batur. Mak, cik coba nih cager teng. Cager. Tadi memek tuh. Mewek kabur. Aduh, kumaha jagar tuh. Lain, cenah ngomong nama kamu teh jeger cenah tapi mau usah kalau kamu bedog kok kayak kabur. Kabur ada. Merah pisan. Era atuh. Itu sok tawuran bebeja teh. Bohong. Ya teng orang teh lah. Oh, sok dah daruh aja ya. Orang naik kuda kata dia teh. Mita, loba duit teh naik kuda. Bener. Geus, ayo pan enteng geus disuratan. Baik, geus urang nangap kuda lah. Yo, bawa duit. Geus. Urang nangap kuda. Dah kemana itu di? Set. Geus urang nangap kudanya. Oke. Hiji we nya jenteng kula. Aduh, punten ya teh. Bade aya prayogi deui. Oke, Ampun, Bade wih heula. Puntennya. Bentar, Iya. Intong teh, iya, Sakede. Atur nuhun ya. Atur nuhun. Siap. Ajang. Singgara cagernya. Heeh. Tah, terus cager mah tenangnya. Ya turun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.